Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah kaping 20 genep September 2025 dina suratun Nahli ayat ka 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna nah aya nunungguan ka jalma-jalma kafir, baik itu keluargana atawa kabagjaan, teu aya nununguan ka jalma kafir mah illa anta tiahum kajaba kecuali kana yen bakal datang nahum ka itu jalma-jalma kafir siksaan ti saha al malaikatu ti pirang-pirang malaikat anu tugasna nyiksa ka jalma-jalma musyrik. Saterasna auyati atawa datang ka itu jalma-jalma amru parentah Allah rabbika pangeran anjeun, jadi langsung Allah ngazab ka itu jalma-jalma atawa ngalangkungan malaikat. Jadi aya dua parentah, aya parentahna teh anu langsung Allah, aya anu ngalangkungan para malaikat. Seperti di Wadi Muqaddas Kangjeng Nabi Musa berjumpa dengan Allah eta langsung. Aya deui anu ngalangkungan malaikat Jibril diwahyukeun ku Allah ka para rasul eta namina wahyu. Saterasna janten aya dua perkara, aya nu langsung, aya nu ngalibatkeun para malaikat. Saterasna kazalika ari itu kejadian jalma-jalma kafir kesombonganana kamusyrikanana fa'ala eta teges dipigawe alladzina ku jalma-jalma min qablihim ti samemehna ti baheula ti zaman Nabi Soleh, ti zaman Nabi Lut jeung sajabana. Wa ma zalamahum henteu aya anu doliman hum ka itu jalma-jalma Allahu ku Gusti Allah. Henteu dolim Allah maka itu jalma-jalma. Walakin tatapina kanu bukti anfusahum itu jalma-jalma kana diri maranehanana yadlimuna nyieun kadoliman. Jadi Allah nu maparin pituduh tapi teu ditampi malah dolim ka dirina sorangan bari dolim ka Allah Subhanahu wa taala. Saterasna fa asobahum mangka ditimpahkeun ka manehanana sayiatu kana kejelekan, kana kagorengan, kana penderitaan di dunia jeung di akhirat. Ma amilu tina naon perkara anu dipigawena ku jalma-jalma musyrik jeung umat kafir. Wa haqqa jeung ngaliputan Allah ka mana bae langit jeung bumi teu aya anu teu kaliputan, teu aya di luar pengawasan Allah. Bihim termasuk ka itu jalma-jalma maka nu tina naon perkara anu bukti bihi ku itu jalma-jalma kana eta perkara yastahziuna sok mengolok-olok sok ngaguguyonkeun. Jadi jalma kafir sering ngaguguyonkeun Rasul sareng kana Quran jeung sajabana. Saterasna waqala jeung nyarios saha alladzina asyraku jalma-jalma anu musyrik. Jadi jalma-jalma anu musyrik teh nyarios ka Kangjeng Rasul bari nyeleneh kumaha cenah cariosanana lausya Allahu jeung lamun teh mah Allah ngersakeun Allahu Gusti Allah ma abadna tangtuna moal nyembah abdi sadayana kuring sadaya min dunihi kasalian ti Gusti Allah. Lamun Allah ngersakeun mah Allah maneh cenah urang teh moal nyembah kasalian ti Allah meureun nyembah ka Allah maneh. Kitu eta nyelenehna ucapan orang-orang musyrik. Manehna teu apaleun yen aya anu diizinan ku Allah, aya anu diridoan ku Allah. Sadayana ilmu oge ilmu sihir santet guna-guna sadayana oge ilmu teluh ganggayong eta teh dengan izin Allah ngan teu diridoan ku Allah jadi batu ujian kanggo urang. Min syai'in tina naon perkara ogenan. Nahnu ari abdi sadayana cek umat-umat musyrikin waktu sareta
wala abauna taya kajaba jeung indung bapa abdi sadaya baheula wala haramna teu pernah saurang oge ti buyut baheula nage ngaharamkeun ka abdi sadaya ngaharamkeun ka abdi sadaya kana nyembah berhala tapekong min dunihi salianti Gusti Allah. Nah tiba-tiba anjeun ayeuna mah kanyaram. Di zaman nenek moyang ge eueuh nu nyaram cenah kitu. Min syai'in tina perkara saeutik ogenan. Kadzalika ari itu kejadian jama-jama musyrik. Fa'ala geus dipigawe alladzina ku jama-jama min qablihim ti sabaheula ti sabamehna. Fahal ala rasuli nah aya kanggo para utusan kewajiban jangka manehnana kudu masuk Islam kudu berserah diri aya kewajiban Rasul mah illa balagul mubin kajaba nyampaikeun ngadugikeun mubinu anu jelas anu nyata jadi kewajiban Rasul mah ngankur ngadugikeun perkara hidayah perkara sagala oge eta teh kehendak Allah jadi aya izin Allah aya ridho Allah urang sadaya mah salianti izin Allah teh urang milari ridona Allah sabab henteu setiap-tiap nu diizinan ku Allah diridoan ku Allah seueur kalakuan izin Allah anu dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna insyaallah dinten enjing bat pangdeui dina waktos anu sami barakallahu li wa lakum shadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.